Kia deh sepopoi sukana geus meakeun duit bareng mama anak dua. Ternyata ieu mah geus meakeun duit cerita nama. Cerita nama tadi teh miceun sampah tapi pas ningali ka dieu nih seungit sate kitunya. We sakabita ieu teh ke rumah lapar meuli we 20.000-an mang cenah teh. Lila teh ieu teh inget da si Ocil teh boga opieun lompat heula ieu teh ka Yoman. Heula opieunana teh nyating naon ieu teh bari jeung ka ditu ka dieu bulak belok nanyakeun di belah mana. Biasana mah lamun di Alfa atau di Indomaret mah ieu teh teu lieur guys neangan kieu teh. Ieu teh wong meuli heula marina jeung buburna atau tim. Babi teh nyeunaan timna geus rada bosen si Ocil teh jadi meuli we heula diselang heula sugan engke madaekeun deui. Poho nu gede ge hayang jajan kopi hiji cenah teh da balatak dahareun ge di imah teh. Sararanggeyan kieu teh geus 60.000 geus we lahkeun wae. Si satena urang bukakeun heula tah meni geus sahiliwiran atunya ku bakat ku ngeunah meureun jeung lapar. Ieu teh 20.000 nya wani we atuh. Jeung budak jeung demol beak da loba bismillah heula atuh guys. Bener we ieu teh ngeunah guys teh mun keur lapar mah ieu teh. Hampura papa budak ieu geus jajan isu keneh ge 60.000 can beurang can sore ieu teh. Da jajan oge ketangnya jeung si Ocil da indungna mah ieu tah 20.000-eun engke beurang meureunna indungna mah. Ieu mah teh kabitasan sate nu ngalaliwatna teh tuh tinggal sakieu meni lekoh kieu deui bumbunana teh guys. Meureun ieu teh beuteung kadut ngoloan we bilor cing teh menta saeutik da lapar keneh.